luar biasa. Yup, Saemara tetap dicekal. Kaunggulan teh ku jago Saemara kuatan eta jelema. Wah, bukan Ulah lalawora tuh. Duh, eta geus ngadegungkeun sirah kuring pada duh teu ngeunah itu. Nah, atuh kitu-kitu wae mikana. Nah. Rarasaan teh kana patok. Gangga Sakti. Pima Kendra. Iya. Mangga wilujeng mudah-mudahan dina tarung ieu biasa. Pengen pitulung anu maha agung paman. Iya. Mun bisa. Naon? Kumaha lamun ieu mah? Lamun dirinya butuh ku harta kakayaan mas picis ku merincing inten jumanten. Kendaraan mewahkeun ditampiling ku kaula juralit ku sak we api-api kumaha? api eleh katanya. Anu penting eta awewe beunang ku kaula. Keune disatukangeun eta aya ke. Naon? Panuhun we. Ieu tugas mulia teh ulah dikotoran kuno kitu so. Da ieu teh sanes mung ukur nemongkeun adigung-adiguna luhur kuta gede dunya nemongkeun kagelisan putri raja. Tapi ieu teh pangna diayakeun Saemara teh pikeun ngahinarkeun kakacauan. Bilih para pamilon engke ngahaja ngadon riributan di ieu tempat dipake lapangan papaseaan perebut awewe nya langkung sae diayakeun Saemara bae. Ulah dugi ka dikotoran kuno kitu menawi. Lah usum belegug. Kurang gaul aja nya. Duit nu penting mah di dunya mah. Panuhun ulah dikotoran sun. Eta kana duit nyebut kotor. Sagala rupi ge pan aya positif negatifna sun. Alah, tong loba carita maju, prung.
Tuh luk tili luk. Luar biasa. Yep, Saemara tetap dicekal. Kaunggulan teh ku jago Saemara kuatan eta jelema. Wah, ugang Ulah lalawora tuh. Duh, eta geus ngadegungkeun sirah kuring pada duh teu ngeunah itu. Nah, atuh kitu-kitu wae nepi kana. Nah. Rarasaan teh kana patok. Aya acun kumaha acun? Saprudin aya, heuh syukur tuh. oh, syukur ada cara lager mah. Aduh. Kira-kira na iya. Kuno pamungkas siga tinggal aya pamilon anu jangkung gede. Tuh, atuh bang kewelanan. Syuk. Kade. Aduh. Nuju nonton Pak Haji. Sumuhun jang. Aduh. Sagurullahaladzim eta rupaan nepi ka kitu. Wis teu kenging kitu. Kapan tahun payun bade angkat ka Mekah? Teu kenging ngahina tah. Karasa ku ieu di Mekah teh tersiksa. Nah, tersiksa kumaha? Linglung. Nah, bisa linglung gitu. Ada di lumur batur atuh. Dek teu linglung kumaha? Ulah ngahina kitu-kitu oge makhluk pangairan teh. Nah, sanes Pak Haji tahun iraha ka Mekah teh kemarin memang sulit teh jang. Nya aya Saemara di dieu nya nontonnya sakatenan ka dieu. Loh. Nuhun sae. Ai lalajo dirorompok atuh da. Asa teu parugunya langsung we ka dieu akang teh lalajo ya Kang Haji teh dah. Saya pisan Kang Haji. Kloter sabaraha Kang Haji teh? Kloter sabaraha hijinya Luk? Oh, kloter 3 hiji. Eta waktu aya hotel runtuh kumaha tah. Karasa ninggal kayaknya. Nuhun atuh salamet mah da. Seueur nu maos saurna teh. Seueur. Alhamdulillah Pak Haji masalah. Alhamdulillah Pak Haji mah salamet. Ngan linglung. Nuhun atuh kulan. Seueur nu ngadegungkeun ditu teh. Pantes saya pun Kang Haji. Aduh. Kumaha kayaan di Arab hawana waktu saya teh Akang Haji mah Kang Otha mah harita teh kabeneran 3 poe panas. 3 poe teh panas, kana tangan panas. Panas poe, panas hate. Teu bisa hee simpun bojo, hese di lumur batur mending lah. Iya, guling gasahan. Yang barareug yang Nuju hawa sabaraha derajat di Kang Haji. Ai kapungkur waktu sepuluh mah pasana hawana teh. Wah, panas. Kang Haji ge kan nya tadi disangemkeun kantos teh panas saminggu dugi ka 50 derajat Celcius. Saminggu panas jang teu bisa dibaju. Waduh, make baju kahuruan.